Bismillahirrahmanirrahim. Wa mashu jami'i ra'si jeung ngusap sakabeh sirah. Wa fi ba'di nusakhil matni jeung eta tetep dina sapalih pirang-pirang salinan matan ari lapad wasti'a burra'si ngawalatraan sirah bil mashi kungusapna. Amma mashu ba'di ra'si anapun ari ngusap sawarehna sirah pawajibun tah eta anu wajib kama saperti perkara sabako anu ti heula ieu mah. Walau lam yurid jeung najan teu neja si mutawadi naj'ama kana ngudarna perkara ala ra'sihi anu tetep ma luhureun sirah si mutawadi min imamatin nyatana tina sorban wana wiha jeung saumpamana itu imamah kamala tah nyampurnakeun tah nyampurnakeun itu mutawadi bil mashi kana ngusapna alaiha kana itu imamah. Nomor kalima pasunatan wudu teh nyaeta ngusap sirah sakabehna. Jadi diusap sakabehna sirah. Dina sawareh kitab mah bahasana lain mashu jami ra'si tapi bahasana teh ku isti'abur ra'si bahasana. Amma mashu ba'di ra'si pawajibun. Jadi ari ngusap sakabehna sirah eta mah sunat, sedengkeun ari ngusap sawarehna sirah eta anu wajibna mah gitu. Jadi lamun urang dina wudu umpamana ngusap sawareh sirah nu ti heula teh eta mah dihukuman naon? Wajib. Lamun hayang menang pahala pasunatanana maka usap sakabehna sirah. Kumaha umpamana lamun make sorban, make imamah teh udeng nya. Make udeng dina sirahna dibelit-belit, lain nyeri hulu tapi ngan hayang sampurna maka usap we sakabehna eta imamah. Usap sakabehna sorban sabada ngusap sawarehna sirah. Contoh siga kieu umpamana urang teh ieu ya tingali urang teh make sorban we anggapnya sorbana dikieukeun umpamana teh tuluy diusap sawarehna diusap geus diusap kitu ieu sorban we pakean gitu tuluy usap sorbana sakabehna gitu teh sampurna. Jadi ngusap sakabehna sorban eta teh sarua jeung ngusap sakabehna sirah dina pada naon? Dina pada sampurna ngusap sakabeh sirah. Lil ittibai karena anut wa hurujan jeung karena kaluar min khilafi man tina nyulayaan ulama aujaba anu ngawajibkeun ieu man hu kana itu mashul jami'i saperti pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik mah ngusap sakabeh sirah teh hukumna naon? Wajib. Matak paantal kulit talaki jeung awewe dina madhab Imam Malik teu batal cacat tata cara wuduna ge beda gitu. Ulah ieu mari wudu Imam Syafi'i ari pangbatalan nyokot Imam Malik. Anu kitu mah ngaranna talpek nu kitu mah nyokot anu gampang-gampang nyokot anu nguntung-nguntungkeunna hungkul. Wal afdalu jeung ari anu leuwih utama
fi masihi dina ngusapna itu jami'i ra'si ayadoa eta yen neuneun si mutawadi yadaihi kana dua leungeun mutawadi ala muqaddami ra'sihi kana belah hareup sirahna mutawadi wayal siku jeung ngosokeun lain ngosokeun mah ngaliwatkeun mah itu si mutawadi ihda sababa taihi kana salah sahiji dua curugna mutawadi bil uhra kana nu hiji deui wa ibhamaihi jeung kana dua jempolna itu mutawadi ala sudgoihi kana palipisan mutawadi. Mang punten tadi teh naon aya yulsiku yal non yalsiku da lain tama lain ngaliwatkeun ilsok mah naon ilsok mah napelkeun sumayadhabu tuluy nginditkeun si mutawadi ngajalankeun nginditkeun bihima kana itu sababaeh ila kopahu kana babatokna mutawadi sumayarudu tuluy ngabalikeun itu mutawadi huma kana itu sababaeh ilal makani kana tempat alladzi anu dahaba anu geus nginitkeun mutawadi minhu tina itu makan ing kana lamun bukti lahu eta tetep pikeun mutawadi naon sya'run buuk yan qolibu ngabalikeun anu ngabulak-balik mutawadi payakunu maka bukti naon adihabu ngainditkeun warodi jeung mulangkeun mashatun eta usapan wahidatun anu sakali li adami tamamil mashati karena henteu sampurnana usapan bidihabi kalawan sainditan wa in lam yakun jeung lamun teu bukti lahu eta tetep pikeun mutawadi naon sya'run buuk yan qolibu tah ngabulak-balik mutawadi pala hajata maka teu aya kabutuh eta tetep ila rodi kana mulangkeun pala uroda maka lamun mulangkeun si mutawadi lam yuhsab tah teu dihitung-hitung itu rod saniatan kana anu kadua listima lima ilmashati karena ngawengkuna cai usapan al ula anu kahiji alal mai kana cai alladzi anu masa anu ngusap mutawadi bihi kalawan itu alladzi atawa maun al ba'do kana sawarehna al wajiba anu wajib. Jadi kieu carana teh ya. Oh, tinggal lima. Si ibham tadi babatok ya kopah babatok kadieu nya. Si ibham diteuneun palipisan, teh palipisan. Ieu geus meunang ngabaseuhan, teuneun ieu dina palipisan, tuluy diputerkeun si sababaeh. Tuh, katukangkeun gitu. Geus katukang gitu dibalikeun deui. Tah, itu dihitung naon? Sakali kitu teh lamun aya buukan siga kieu. Ari nu taher mah nu bolenang mah teu kudu naon? Teu kudu dibalikeun kitu ka hareup. Naon sababna? Ku sakali ucapan ge geus naon? Geus rata eta mah. Ari teu? Anu taher lupis geuningan. Apal taher lupis? Tarang-herang lucu pisan. Taher lupis.
Wa masu jami'il udunaini jeung ngusap sakabeh ceuli dua. Dohiron tegasna luarna dohirihima tegasna luarna itu udunain, wa batinihima jeung jerona itu udunain, bimain kucai jadidin anu anyar, goiri balalin tegasna anu lain babaseuh, goiri balali roksi tegasna anu lain babaseuh sirah. Wasunatu jeung ari sunatna fi kaifiyati mashihima dina cara ngusapna itu udunain, ayadhula eta yen ngasupkeun si mutawadi mas bahataihi kana dua curugna mutawadi, pisomahaihi dina dua liang ceuli mutawadi, dua liang ceuli mutawadi, wayudiro jeung yen muterkeun si mutawadi huma kana itu udunain kana itu mas bahatae alal ma'atipi kana pirang-pirang lupat lepit ceuli, wayumiro jeung yen ngaliwatkeun si mutawadi ngaliwatkeun ibhamaihi kana jempol dua mutawadi, kana jempol dua mutawadi, ala duhurihima kana luarna itu udunain, sumayal siku tuluy ngantelkeun si mutawadi, ngantelkeun si mutawadi kafaihi kana dua dampal leungeun mutawadi, wahuma bari ari itu kapaeh mablulatani eta anu dibaseuhan duanana, bil udunaini kana ceuli dua, istidharon karena ngadohirkeun ngusap kabeh, karena ngadohirkeun ngusap kabeh. Baca soraan atuh. Nomor kagenep pasunatan wudu teh ngusap sakabeh dua ceuli. Bari caina cai anu anyar nya. Pangna disebutkeun di dieu caina anu anyar sok aya nu kieu ya. Ngali mah, sok aya nu kitu tuh. Lamun make cara ieu nya, sok aya nu kitu tah. Dikitukeun tuluy ka dieu. Sok aya nu langsung kana ceuli. Menang teh eta menang-menang wae. Ngani pada kalapas sunatan. Jadi ceuli mah pisahkeun. Sabab ari ceuli bagian tina sirah. Lain bagian tina beungeut. Carana kieu. Carana ya. Si curug anu katuhu jeung curug anu kenca asupkeun kana liang ceuli. Bari muirkeun atawa muterkeun kana lupat lepit liang ceuli. Jadi si curug asupkeun, geus diasupkeun tuluy diputer-puter, diputer-puter. Tah geus kitu sunat ngaliwatkeun jempol, kan jempol itu Kang. Sunat ngaliwatkeun jempol kana luhur ceuli. Tuh, Mang. Ieu geus dikucak-kucak ieu si liang ceuli
Tuluy si jempol kumakeun puterkeun gitu kan jadi puterkeun kan dia tuluy deui ngantolkeun kana dua dampaleungeun bari dibaseuhan heula antolkeun ka mana antolkeun kana dua ceuli bari didedetkeun supaya walatra jadi lamun geus kitu 3 kali kan ya teh gitu-gitu kucek-kucek tuluy liwatkeun sakali 2 kali 3 kali nyokot cai nu anyar tuluy kitu kan gitu. Istiab ngaranna eta tujuanana ngantolkeunan dampaleungeun kana ceuli 2 terakhirna tolaban liduhuri takmim tolaban karena nyuprih liduhuri tamimi eta panganna pisan sarah liduhuri tamimi kana ngadohirkeun ngawalatraan dina kurung mashu jami'il udunain tengah-tengah aya teu tidinya 1 2 3 4 jajar kahanap 4 jajar tina qauluhu mashu jami'il udunain wa yusanu jeung disunatkeun naon mashuhuma ngusapna itu udunain ma'arosi sartana sirah nadron karena ngalirik lil qauli kana kaul bi annahuma kana saestuna itu udunain minar rosi eta tetep tina sirah wa yusanu jeung disunatkeun naon gosluhuma ngumbahna itu udunain ma'al wajhi sartana beungeut nadron karena ngalirik lil qauli kana kaul bi annahuma kana saestuna itu udunain minal wajhi eta tetep tina beungeut cik kira-kirana ari ceuli bagian tina sirah bagian tina beungeut ceuk sakaol nu tadi sabab ceuli teh bagian tina sirah mata ngusapna teh nu tadi mang dikitukeun berarti kat ngesirah dibalikeun deui tuluy kana ceuli tapi ceuk sakaol deui mah ngusap beungeut ngumah beungeut langsung bari ceuli sabab bagian tina beungeut kira-kira ceuli bagian tina beungeut bagian tina sirah ngan make logikana logika kitu we eta mah maneh lamun maneh nangan hulu domba ceulina pasti ka bawah eta teh ngan lamun beungeut domba ceulina moal ka bawah jadi aya sirah anu boga ceuli aya sirah nu teu boga ceuli malah eueuh sirahan tapi ceuli mah aya aya teu boga sirah tapi boga ceuli eueuh sirahan tapi aya ceurian katel ngaranna sok mana sirah katel aya weh hah? Hah? Tapi kan eueuh sirah katel. Tapi ceuli nama aya, bujur aya deh. Aya sirah ngabogaan ceuli, mana nyiduh di mana wae. Aya deui sirah bogaan ceuli. Aya sirah nu teu bogaan ceuli. Geus heup eta mah. Tong dituluykeun eta mah. Ngan yakin we nya aya sirah teu bogaan naon? Ceuli. Teh nyokot kaol-kaol na hungkul. Payusanu maka disunatkeun naon gosluhuma ngumahna itu naon? Udunain salasan kalawan 3 kali ma'al wajhi sartana beungeut wa masuhuma jeung disunatkeun ngusap udunain salasan kalawan 3 kali ma'ar rosi sartana 3 kali sartana sirah wa masuhuma jeung disunatkeun ngusapna itu udunain salasan kalawan 3 kali
istiqalan barina mencil ngunam ngumah banget ngusap sirah palebah ngusap ceuli naon ngumah ceuli mah misah we eta mah gitu. Tanu urang mah sok dibawana nu ieu nya nu sok dibawana naon kaul nu kaya nu terakhir bieu wa masuhuma salasan istiqlalan. Jadi beres ngusap sirah kakarek ngusap ceuli. Wa yulsiku jeung ngantelkeun jalma mutawaddi kapaihi kana dua dampaleungeun mutawaddi wa huma bari ari itu kapaeh mablulatani eta anu dibaseuhan duanana. Benar teh teh bihima kana itu udunaen istidharon karena ngadohirkeun salasan kalawan 3 kali. Pajumlatu ma maka ari jumlahna perkara yutlabu nu disupri ieu ma pihima dina itu udunaen isna asarota eta 12 naonana marotan balikanana salasu gosalatin tegasna 3 pirang-pirang kumahan maal wajhi sartana beungeut wal baki jeung ari nu sasesana tis'u masahatin eta 8 pirang-pirang usapan. Wala yusanu jeung teu disunatkeun naon masur raqabati ngusap punuk teu disunatkeun eta. Jadi kieu ce Mang ya lamun neuk nyokot Abdol ningali 12 teh nya hiji kan nyokot cai bari diusap tuluy usap bungut bari diusap deui usap beungeut 3 kali tah tuluy sirah balikeun ka hareup langsung kana ceuli 3 kali tah geus genep tuluy mencilna nyokot cai asupkeun curug dikorek-korek puterkeun 3 kali tah sabaraha 8 tuluy nyokot di cai bari dibaseuhan sadua dampaleungeun antelkeun gitukeun eta ge sabaraha kali 3 kali. Jadi jumlah kumahan ceuli teh sabaraha 12 kali. Pedah kamari ceuk paedahna kamari ngusap ceuli teh bakalna matak naon eta teh kamari na paedatun aya wah matak naon kanggo ngadangukeun dawuhan pangeran. Malah mah lain wungkul teu disunatkeun tuluykeun etana logatna khilafan bari nyulayaan li Rafi'i ka Imam Rafi'i bal huwa balik ta ari itu mashur raqabah bid'atun eta bid'ah. Jadi ngusap punuk teh lain wungkul teu sunat tapi naon bid'ah ceuk ieu. Wa tahlilul lihyati jeung nyela-nyela jangot al kasati anu kandel bimusallasatin kalawan make titik 3 minarajuli ti lalaki amal lihyatu rajuli anapun ari jangot lalaki al-hafifatu anu ipis walihiyatul mar'ati jeung jangot awewe wal hunsa jeung jangot wandu payajibu ta eta wajib naon tahliluhuma nyela-nyelana itu lihiyatur rajul khafifah ileh wa kaifiyatuhu jeung ari tata carana itu tahlil ayyudkhila eta yen ngasupkeun
saha ar-rajulu rajul lalaki asabi'ahu kana pirang-pirang ramo na rajul min asfalil lihyati ti belah handapeun jangotna hok baca nomor sabaraha sunah nyela-nyela jangot carana asupkeun ramo-ramo leungeun ti belah handap jangot bari disingraikeun disingraikeun lain dibetotan make huntuna murag dikitu mang tuh singraikeun itu bang lain dikieuan aya mah dibetot ieu mah di mah teh handap dikitu anu kunat eta teh keur saha keur jelema lalaki anu jangotna kandel sunahnya dari nu wajibna mah teu kudu pan eta teh asale kita diusap ngan sunah lamun kandel di sela-sela gitu beda deui jeung jangot lalaki atau jangot awewe atau jangot wandu eta mah rek kandel rek ipis eta mah wajib si cai nepi kana naon kana kulit eta jangot tingali sarahna panganapna pisan qalu wa tahlilun ay ba'da ghusalatil wajhi tegasna dina sabada ngumbah beungeut jadi tahlil teh sunatna sabada ngumbah beungeut nyela-nyela jangot teh asalasi itu teh anu tilu aw bada kuli wahidin atawa dina sabada saban-saban sahiji minha tina itu gosalah ngusap beungeut ngulang ngumbah beungeut sakali tuluy suaikeun jangotna gitu sakali kama naqalahu baduhum an ibni hajarin lihyah weta qalu lihyah jaran kalimat al muradu ari nu dimaksud biha ku itu lihyah mah eta perkara yasmulu anu ngawengku ieu mah al aridaini kana godek dua wahia jeung ari itu aridain bikasril lami eta tetep kalawan kasroh lamna punten sanes kana aridain wahia sareng ari tulihyah bikasril lami eta tetep kalawan kasroh lamna alal absah wa jam'uha jeung ari jamakna itu lihyah lihai non lihai teh lihan menang lihan menang luhan bikasriha kalawan kasrohna lam berarti dibaca lihan wa domiha jeung domahna lam dibaca luhan wa misluha jeung eta tetep saperti itu lihyah kulusarin ari saban-saban bulu yuktapa anu dialap cukup naon bigos lidohirihi ngumbah luarna itu sa'ru kama seperti perkara yulamu nu dikanyaokeun ieu ma mimma tina perkara maron geus kaliwat ieu ma gitulah ceu gitu heula wallahu a'lam.